Anggar aja nggak ku cekak dewa ya sih ya. Kunane aneh tong dijawab ku aing orang tebak. Isuk maneh bagian mayar Bang Emo bener? Aing oge ya nyawan aing mah teh. Terus kumaha rek pinjam duit ka aingnya. Ya berat sugan aya nu salasa berat duitnya. Cek aing ya jing. Aing ngawah duit kos. Eueuh aing ngawah duit. Pokokna mah duit aing ayeuna mah diteuneun ku aing. Moal diinjem-injemkeun. Soalna mana emang nginjem hungkul mayar hanteu. Moal. Ya, Terus kumaha tuh berat solusina kosim berat. meuli jaket nu jiga aing yen dipake ku aing. Mana nyawa teh ieu jaket? Ieu teh jaket anti debt collector. Kok bisa berat kumaha carana berat? Tegaul anjir. Ya. Jadi lamun misalkan engke maneh panggih jeung debt collector, lamun make jaket ieu mah didinya tinggal dikerebenkeun set. Ieu terus diseletingkeun nepieun ka luhur. Teuh. Tapi heueuh berat euy. Nya, Kita ciri kosim teh. moal anjir moal kaciri ku debt collector teh. Kieu we hare-hare debt collector dihareupeun age. Sok teh aing meuli Gimana meulina berat? biasa na karanyang koneng itu tadi dinya. Atuh berat kosim arek meuli berat tapi didinya nu check out nanya sakalian pangmayarkeun. Anjing aing deui wae anjing si ieu. Ya wae ya. Utah lalai. Gawat berat ayeuna teh euy. Panyakit masyarakat mus mewabah tadi lembur urang. Perjudian ayeuna marak berat. Perjudian Aslina. saha wae nu main judi. Ya berat ayeuna teh nya ti mimiti barudak laleutik. Budak leutik Heueuh, nepi ka aki-aki ayeuna. Cara rudi berat. ngaradu Heueuh. anjir. Iya mah anjir penyakit masyarakat anjir. Ieu mah kudu ditangani serius anjir. Pan eta berat. Laporan anjir ka RT. Heueuh, kudu. Anjir. Jadi naon nih? Eta berat ngadulang layangan. Kerusum ayeuna kabeh ti mimiti budak nepi ka aki-aki anjir. Uang ka mah. Ya, teu kaasup judi teh ngadulang layangan mah. Lajan disebut ngadu ge. Teu disebut judi. Ngadulang layangan mah piomongeun si kosim anjir. Tetepkeun we atuh teh hiburan meureunan kolot. Budak leutik geus puguh kaulinana ieu maneh. Terus kamari ge cenah maneh gelut jeung si Aceng gara-gara lalang layangan cenah eta. Pan heueuh berat. Kumaha masalahna eta anjing semua jiga bolon anjir. Pan ayeuna teh kamari teh nya beratnya kosim jeung si Aceng teh ngaborolang layangan. Ari kosim menang benangna nya. Ai si Aceng menang lang layangan kan parebut tah. Terus Teu narima kosim. Da kudu nama kosim anu menang lang layangan lain si Aceng. Galungan nepi ka ayeuna can beres tah berat. parah anjir. Gara-gara orang layangan maneh ampun teuing tinggal meuli we atuh si teh kosim jeung di perkarakeun si ieu ampun teuing. Pokokna mah teu narima kosim mah berat rek diajukeun da ka Departemen Agama mana anu berhak anjir kosim apa si Aceng eta lang layangan teh. Nya da nguruskeun harta gono gini anjir yang parebut hak asuh anak berenannya. Parah anjing kosim. Cilepeungna ampun teuing. Aya wae ieu anjir ya. Belasan mambo. Poe ayeuna kos lumur urang teh main bola teh. Heeh berat. Kumaha kitu? Main maneh ka deui omat anjir. Wah berat tahun ayeuna mah asli kosim. Nah, make jeung moal ieu maneh. Lain naon berat. Kosim teh bosan unggah tahun jadi kapten ke-11an. Atuh minimal tahun ayeuna mah naik pangkat ke jadi brigadir jenderal atuh. Anjing. Nya da tantara sudah. Kadar ge tarkam atuh sia teh kos. Yeuh, bari nage nya di posisi main bola mah.
kapten teh geus pangluhur na kos. Mana naik naon deui atuh teh da eueuh deui pangkatna atuh teh main bola mah. Geus main lah. Main tong loba alasan anjir kelebur aing moal menang rek nganalkeun olahraga naon. Main bola olahraga nu diandalkeun di lembur urang mah. Angger berat kosim mah moal sing dibayar ge. Ayo maneh anjir. Sebenarnya kunaon sih? Alasanna naon sih maneh? Kosim teh sok keuheul berat ka pelatih. Heh? Kudu namanya lamun posisi orang geus meunang ya. Geus unggul dina skor. Atuh ganti posisi teh karena posisi bertahan. Pan biasa ge kitu, kos. Posisi bertahan kumaha nu dimaksud ku maneh? Lamun kosimanya posisi bertahan andalan kosima jajar jagong kuduna berat. Anjing jajar jagong cenah. Aing hayang nanyakeun ieu ka penonton ieu. Aya formasi jajar jagong aya dina main bola gitu. Cing tulis na kolom komentar. Ini juga aku mah teh. Ya berat. Jadi kabeh pemain hareup teh ditarik ka tukang berat. Posisinya bertahan nggak jajar anu 10 orang teh hareupeun gawang anjir. Buang kabobolan teh aslina. Anjing. Desa kalian anjing cenah marawa nyiru. Tutupan kayaknya anjing lapang gawang teh. Ya, gawang cek aing mah balikeun ku maneh. Balikeun jadi jaringna dihareup. Anjir, moal kasupan. Sieu mah kasupan jurig meureunnan. Parah anjing kosim ieu pola pikir. Goblok anjir. Aya wae ieu anjir ya. Kotak penalti. Brad, aceng mah mending geus sabar sia, Brad, geus cangkel ngadaguan tahun baru, Brad. Ini kos budak anjir ieu saroceng. Atuh ceng da bakalan ieu teu kudu di dagoan da bakalan datang tahun baru bakal. Wadih. Tapi kan, Brad, hari tahun baru mah cenah nu tahun-tahun ka tukang teh, Brad. Tahun ka hareup mah sing leuwih hade, Brad. Heeh, atuh. Eta bener. Berarti, Brad, pemajikannya kudu barunya, Brad. Nah, saya jadi lewas ka pemajikan nih saroceng teh omongeun anjir. Ceng, ya. Ulah luluasan sih teh. Ya, engke teh nya lamun maneh boga pola pikir jiga kieu. Engke teh batur mah nya riweuh. Nyareuneut kembang api tahun baru teh. Si laing mah anjir riweuh anjir di dapur. Pamajikan tah ngalung-ngalungkeun piring, anjir ngalung-ngalungkeun katel, panci anjir. Ya, daripada mikiran pemajikan anyar nya ulah luluasan. Aing geus wani sih teh. Tapi kan sarua rame, Brad. Anjing sarua rame. Eta kumaha lamun misalkan panci atau katel kana tarang ceng. Ya, cek aing mah daripada mikiran pemajikan anyar mah mending ge baju anyar. Tapi nya, Brad. Tahun baru kudu make baju anyar kamu nesan. Edisi terbaru cek di kana karanjang koneng saroceng. Tah didinya. Ya. Aceng gak arek atuh, Brad Nyaho, atuh wajib anyar tahun baru make baju baru. Khususnya mah di kamonesan ya guys ya. Pak cek tah. Tar tuh ceng. Bisa wae iya ya anyar ya. Baju baru.